Yang harapan Al-Quran lain ikro Quran ngahejah. Cek inung teh sok cenah ngahejah tuturkeun. B jabar ba, B jabar pa, sin JRC, ya jabar ya, bapak si ya gitu. Pak Ustad damang, alhamdulillah, gaduh beas hentu, sarua ipige hentu. Ieu mah mani karoret Pak Ustad teh. Neng ayeuna payudara ngeur alus susu, isukan maneng lain kitu, ditoel ge toyang-oyang. Di bawah nang karak lah juga ceplok na puya. Ibu abdi doakeun deui sing jadi presiden. Abdi jadi presiden RT rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi nas'alukallahumma bi mu'izatihi wa ila arwahi jami'il awliya khususan Sayyidina Abdul Qadir Qaddasallahu syarahum nas'alukallahumma bi karamatihi wa ila arwahi masyayikhina wa mu'allifil kutubil lati ta'alamna wa alamna khususan hajar apa khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diangkat triplena salita. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka hiris ngalana dibarasehan. Duka tuluh, duka tiris nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ieu bapak-bapana hari rum teu ceuk. Aya lalaki meuni jiga nu kurang vitamin. Belah dia aya pamagat meuni loyo ceuk teu jarajan. Eta teh kurang perhatian tinu jadi pamajikan. Matak lamun salaki ece leuleus, salaki kirang vitamin, maka ku ibu salaki teh sing sering dibere sumanget lain susu. Naon ari eneng jig-jigana susu. Asli teh da salaki dibere susu mah moal daek salat, moal daek ngaji ngagenyel we meureun. Wios ibu sakali deui. Abdi bade maos salam, bade diwaler, bade tarik, bade kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng-neng nu dipengker nu ngawalar salam. Grup ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut. Mudah-mudahan barokah maos salam diwalar ku neng nu ngawalar neng sing enggal gaduh jodoh. Ngan ari bobogohan mah ulahnya da teu kenging. Kewe bobogohan mah setelah nikah biar indah. Naon sababna neng lamun diheulakeun bobogohan kasihan takut neng nanti kecewa. Ari bobogohan 5 tahun aya dikawin ku batur tapi sabaraha teh. Ibu-ibu nu ngawaler salam mudah-mudahan sing enggal ka Mekah. Teu cukup ku amin tarik da kudu daftar. Ari amin tarik daftar acan. Tos daftar teu acan ece. Hoyong ka Mekah. Sok kadu artos mah geura daftar ece. Da ka Mekah teh perlu dukungan. Aya duit ge eueuh dukungan mah moal indit ece teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi. Ibu entong ngalamun geura ngajina, ngalamun wae jiga nu keur garalau. Punten ka urang Uneng pamingaos teh jangan melihatkan kita lagi bingung. Keur ngaji mah harus berusaha kita teh pura-pura bahagia. Sanajan apal da ece teh di imahna mah loba ulang huleng ece. Nanti jika nak hutang da isi. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Aduh rajin tarik calakap salah. Innahu huwas samiul alim. Ciri tara mukaan jeung maca Quran teh. Ari HP we meni elit, ari ngaji sulit. Ari ilmu TikTok meni hafal, ari ilmu tajwid gagal ece teh. Ok sing daek ngaraos ece nya. Ayeuna ge da urang teh nuju naon ieu teh? Ngaji nu keur galo insyaallah barokah ngaos mah bakal leungit galo teh. Ubar galau ngaji, obat bingung, para rusing. Sok atuh bantuan itu mah ngalamun wae. Curiga abdi mah blok itu mah eta teh jiga nu keur mikir isuk rek papanggih jeung Kang Aangnya. Lain Aang Haji, Aang Suran eta teh. Sok aja bareng obat galau. Obat bingung. Para rusing. Nyeri hate. Salaki leungit. Teangan. Teangan atuh. Ya salaki leungit ngacaprak maca Yasin mapai jalan. Teangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Jamaah sadayana urang kuneng jam 10:30. Abdi ngaos tidak akan lama, biar 5 menit saja. Neng tos taruan teh acan. Tos di pasian senek teh acan. Acan, tapi di bumi mah tos dalahar. Alhamdulillah sok dalaharnya sing warareg. Da di dieu mah ngaji ge teu hese, nu penting daek ini teh. Tim kameramen mudah-mudahan sing ka surga. Tukang salon ngareunah tong dioprek deui, didoakeun deui ku abdi sing ka surga. Sing bareng jeung salon-salona. Wabilusus panitia acara peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia teh terpajang aya foto 3 Ustad Heri Kori, Ustad Jajang Sami Kori. Nah iya nu ditiung hideung tapi teu akur jeung aslina. Di mana ieu menang foto teh? Jaba dihanap ieu teh kudu nama di luhur ari rek nyebut mubalik mah. Angkan ulah disebut mubalik da abdi ge ku salaki teh tara disebut mubalik tara disebut ustadah. Sugan cek salaki teh teu can pernah. Ustadah gerasare can pernah. Ustadah geradahar can pernah aja. Matak cukup wae manggil abdi, tidak usah pakai hajah, tidak usah pakai ustadah, langsung wae karena pokok nama Aah Nurul Muhibah. Ngan tungtungna kudu make SH seueur huis. Atawa SAG sarjana alam gaib. Deui mah ka panitia tidak usah pakai foto upami ngadamel spanduk biar manfaat jang tahun hareup teu kudu nyieun deui. Ari aya fotoan mah ieu teh moal laku moal guna eueuh. Kadang-kadang ku si ibu didodoho ieu teh jang ngamparkeun warteg gitu. Maha suci dat Allah Subhanahu sok sing kompak. Tos ngaberjalankeun Gusti Allah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ti Masjidil Haram nu aya di Mekah ilal Masjidil Aqsa ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Nabi natos teu aya tapi berkah sadayana lembur kuning dina wengi ayeuna khusus kanggo panitia ngayakeun ieu acara dalam rangka ngemut-ngemut mengingat akan sejarah di bulan Rajab ada Isra Mi'rajnya junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kahade Bapak serajan Bapak rek ini terajaban ece pada angkat kana pangosan
utamina keur laki-laki pamuda bujangan init ngaji tetap kita harus kuat keimanan. Sabab dunia mahalun lil balwa, dunia mah tempat ujian, tempat rintangan. Kalau seandainya orang kuning sekarang lagi bahagia, itu adalah bonus di Allah. Mun bapak ayeuna keur senang, itu hadiah di Allah. Asli na dunia bukan tempat bahagia, tapi tempat capek jeung tempat riweuh. Matak susi bapak ge meuni teu ngicep-ngicep melongkeun ka abdi. Nitip ngaji teh tong kagoda ku istri. Komo keur aki-aki init ngaji sing kuat iman, sabab init ngaji sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Nah isi neng jig karana. Tapi saur palurah da masyarakat di dieu teh aya rana aya duda aya. Palurah berkata uyos nah rana ge nu penting ngeureuh ngaji, ngeureuh ibadah. Di mana aya rana ngeuna? Ai sini. Ini dia mah ngeracap rakieu ngaji teh. Ibu. Oh, rana mah lain ngeuna eceu. Buku matak jadi rana ge bau. Ada Pak Ustad oge anger di jieuna mah tinu barokah. Jadi bau-bau wae. Aduh, hatur nuhun panitia. Jeung abdi tara biasa ieu di panggung teh jiga di kana me ca. Abdi teh tita ulin bareng teh hareupan air mancur bari nu teu puguh kieu. Aca. Abdi teh meureun disangka budak TK. Padahal lain TK abdi mah ieu teh mubalighah kolonel, kolot-kolot sagede menel. Ngan abdi ieu nyang hareupan jemaah TK wungkul. Neng mah taman kanak-kanak nu beh ditu mah taman kedaluarsa. Neng atura bari nyekelan kieu bisi ngompol eta teh. Kade muka di karpet masjid bisi baseuh cek kata. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Makanya dengan bulannya Rajab sekarang ibu nu hadir di dia utami para panitia di bulan Rajab penuh barokah, urang sing kabawa barokah ku bulan Rajab. Yuk urang ngadoa heula Allahumma barik lana fi. Keh heula tong waka ditepakan cicing heula keh heula. Ye keh heula can dititah. Nah, kalau mun bade nepakan entong itu nengnya miteri weuting teh eta we bahas ta eta tah. Jiga tepakan terbangan gitu. Neng mah istirahat we keun antep itu lalaki tah. Da ari awe mah teu digawekeun ece, awe mah kudu ge senang. Matak bapak awas pamajikan teh tong hayeuh we di burungsuk ka kupon. Cina caricing, bahagiakan, muliakan. Da istri mah tidak perlu untuk ulah digawekeun disenangkeun kuduna ge. Cuma caricing isuk matas ngaji mah. Kene antep nyangu ge ulah da kuduna mah ku salaki nyangu teh. Gegeroh ge kuduna mah ku salaki. Baca dina kitab Ukudul Ijen. Matak ece ladang ngaji amalkeun. Geus isuk mah tong nyarangu da bagian salaki mah. Gitu. Nengnya kadenya tugas awe mah naon solehah taat ka salaki, tumut turut ka caroge, cek salaki nyangu gitu. Cek salaki ngepel komo balik ngaji mah ece teh sok amalkeun meunang ngaji hareupeun salaki teh tong baeud tong jemedut tong baketut hareupeun salaki mah kudu bear budi cintai salaki dengan sepenuh hati sanajan teu boga duit sanajan salaki eueuh duitan teu tidak usah mah geus ikhtiar mah geus ibu teh ulah mandang duit mandang harta tetap dihareupeun salaki mah ece teh kudu daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak hari jam saya mah ngadangkak atuh halieur ari urang kuneng beki penting beki karot celak beki aredan kabayang abdi mah mun saeta teh nyebut ngadangkak dieu hek salakina ayeuna liwat ka dinya mur tuluy kieu cek salakina teh uy itu aya bakakak hidung sok aja ulah seri wungkul urang teh kudu ngadoa ami barokah dicek heula sora nu payuna dia ya yuk ibu
Allahumma barik fi Rajab wa Sa'bana wa baligna wa hasil maqasidana. Repeh atos nubeh dia mah nubeh ditu tuh sok nubeh ditu mah komo beki seueur tuh jalmina ge jiga nomor ayat 30.000 mah jeung teu hadirna. Sok aja nyarora bapak-bapak nu dilebet ulah ngabingungkeun nya da bapak teh hirup henteu paeh. Sok sing daek nyora mun moal nyora mending maot sakali. Yuk aja. Allahumma repeh ning itu tajeng eta. Kela-kela teka cinya bakal ngagerem kieu. Bapak mah lokatan sorajin atuh. Sok akak keluarkan suara sok cara tiris engke ku tiris ge bakal cager ku sholawat hayu ku doa Allahumma barik lana firo wa sa'bana wa baligna wa hasil maqasidana. Yuk sok neng cobaan takolan taku a di sorban eta tos nikah teh acan. Oh acan, pan tadi gak ijo tomat ikatan jomblo terhormat acan. Yuk sesadena neng prung Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa baligna wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Ayo mikna teman-teman nih. Awasalna Ibu semangat kuning bersolawat Abu kening syafaat Wakuli mujahidilillah bi ahlil madariyah Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Panitia sareng jamaah Puji ditambung barokah putrana soleh soleha ibadahna istiqomah. Iya sadaya jamaah mugi Gusti ijabah sing sarerin angkat jarak ka Mekah sareng Madinah. Yuk salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ulah ditepakan ibu tuturkeun abdi tungtung nawungkul bantuan siap. Awas rasakeun nu nyerak nyeri huntu siap. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae ha gitu sok nu boga HP sing aya kuotaan neng ulah ngahospotan nyerakeun. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari tibra bisi dirawu ku kelong. Tarik cuk. Hirup osok loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BLT. Nu disalahkeun Bapak majar maneh goreng hak. Aya Pak RT? Nu mana? Oh eta. Ningali Pak RT ningali. Sugan teh kaset. Mudah-mudahan Pak RT ditampi iman Islamna.
Sugan teh nu melong wae kita tadi teh lain RT. Ngan abdi musibah dipelongkeun kuno kitu. Nun Pak RT-nya ya ka panitia Masya Allah. Abdi teh tos dipasihan Yakul larutan. Cai ge meuni 2 ieu teh air putih. Air yang amat sangat murah. Murni kumaha ari neng murah. Mun atur nuhun punten tapi panitia Pak RT abdi teh ieu teh da kirang cocok. Tunuh ieu teh teu kieu. Itu tunuh mah da tara hadeku Yakul. Yakul mah ubar usus ieu teh ceuk. Kapan geuning cek medis ge cintai ususmu, sayangi ususmu, minum Yakul setiap hari. Nah dia ku abdi moal diminum, da inget ka salaki ka resepna. Terus we panitia keresekan we. Abdi mah tunuh ieu teh ceuk. Asli teh tunuh teu kiat, biasana mah damangna teh kuluak white kopi. Aya teu aya di dieu kopi. Bisi nyumput ning teangan aya di kolong teu. Sok geura urang teangan. Kopi. Cicing ke heula. Di manakah kini? Jangan kau sembunyi. Tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Punten panitia abdi mah sanes nyuhunkeun ieu mah ngabejaan we. Bu, araya. Oke, sholawat deui ya. Sholatullah ala toha. Sholatullah salam ala yasin habibillah. Salawe mah 20. Mobil sedan cetna hejo. Awewe zaman bisa dan teu bisa. Diajar nih ayeuna. Oke geus gaduh suami teh bakal disayangi ku salaki, da bisa masak, bisa ngejo. Ngan neng tong salah milih salaki tuh nikah mah ka santri. Jadi alhamdulillah seumurang kali anu mondok di pasantren Al Abror dipun bapak. Angken neng nu teu ngaos ka ditu daftar. Nikah teh sing hoyong ka santri, gaduh minantu santri mah barokah eceuk. Tong ka amin ke heula encan. Sabab santri mah teu hese da sok sagala bisa, mitoha koret di ruqyah ku santri. Pamajikan cerewet di adanan ku santri. Tak kira ceuk asal kita tong sok cerewet. Rajin alus lamun salaki keur loba. Tuh geuning ngaku si itu. Itu tanu kitu teh awewe matre, ada uang abang sayang, ada duit meuni gesit, eueuh duit sakit. Ari keur loba duit masalah kita dipencetan, gering ge diubaran, gilan keur eueuh duitan salaki teh dipotoan. Disetatuskeun salaki abdi keur ngagibrig. Sakedeung deui koid bedul. Aduh, sakali teh jadi tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco embung salat tuh tingali ngajingjing gelas mawa kopi kaciri so Gusti kita tidak kopiah lain. Kita bapak Hansip, Gusti Hansip teh akur we jeung kiai gaduh dalil aja. Mohon al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Ari Hansip al Hansipu warasatul abriya. Hansip mah pewaris para abri, ngan abri nage abri terkutuk. Nah tinggal lihat tuh gua aja Hansip mah baju nage teroreng tiba heula polos we. Senjata nage lain pistol pepentung.
Alhamdulillah terus aya kopi tunuh leungit ari angen perih ieu teh tidak bisa dikondisikan dengan kopi. Perih angen mah biasana damangna teh ku kari sweat Pak. Oh saeja ibu ayah ngaosna dugikeun ka subuh yos asli. Jangankan orang tua, anak muda siap ngaji tepikeun ka subuh. Kebanggaan buat palurah sing era ku barudak, palurah sing era ku warga kabeh ngaji tepikeun ka subuh siap. Berarti warga palurah urang kuning kabeh ahli ngabohong lah. Ngabohong manya daek ngaji tepikeun ka subuh. Dosa kembali dari judul ieu teh pangaosan teh raja. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ditaekeun dimi'rajkeun Nabi Muhammad ku Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan 7 lapisan langit. Di antara langit kahiji aya langit kedua, aya langit katilu, aya langit kaopat, kalima sampaikeun ka langit ka-7 disabaan ku Kangjeng Nabi. Di atas langit ke-7 ada rob-rob, ada mustawan, ada sidratul muntaha. Maka didik Nabi Muhammad ku Allah dipasihan tugas. Naon tugasna adalah sholat. Berarti kita harus peka otak ibu jeung bapak ngemut. Terutami keur salaki salaki ibu, salaki ibi, salaki emak, saroge mama. Yuk ibu, Nabi Muhammad ternyata hoyong kenging sholat ditampina ku Gusti Nu Maha Suci. Nabi Muhammad dipasihan tugas sholat bukan dari imah ke imah, lain ti bumi ka bumi, minal masjid ilal masjid. Berarti sholat laksanakan berjamaah di aya masjid di dia. Mana? Itu dilieu pe ungkul asup Matara. Kalau seandainya bapak-bapak di sini ada 50 orang yang berkumpul bahkan lebih, para pemuda na aya, nu kolot nu ngora hadir, tapi punten lamun 50 100 bapak-bapak ayeuna hadir ngaji ayeuna bakal aya engke nu berjamaah subuh 100 orang di dieu. Awas Pak. Sing era ku Allah Pak. Jangan merasa kita kuat, ingat nomor kuat ya Allah. Bapak jangan merasa gagah dengan kegagahan Bapak sampaikan ka sombong. Teu inget nomor gagah teh jeung ayeuna kuat teh Gusti. Nah kunaon jelema ayeuna sombong ka Allah, suku dilengkahkeun ka kebon. Mun jauh ge mampu. Nah ari ka masjid dilengkahkeun bari deukeut ngadak-ngadak lumpuh. Ari masjid pamegah-megah nu ngeusian pawegah-wegah. Baheula mah masjid teh teu kieu Pak. Kaum abdi mah lahir tahun 78, 80 sampai 85 masih di abdi teu kieu teu mewah teu megah, kota lupuh. Salat di abdi berjamaah lain kumukena can aya langka baheula mah ku samping ditalikeun kana gado. Beres salat lain ditilepan pabenyeng-benyeng nyeun babangpongan. Ibu pernah ngalaman kitu teu? Yang hareupan Al-Qur'an lain Iqra Qur'an ngahejah. Cek inung teh sok cenah ngahejah tuturkeun. B jabar ba, P jabar pa, sin JRC, ya jabar ya, bapak sia gitu. Ayeuna mulai nu kitu neng Iqra ayeuna mah ababa, atata, atiti, bituti, ayeuna Iqra. Baheula mah B jabar ba, P jabar pa, sin JRC, ya jabar ya, bapak sia. Tuluikeun KPSU, dal PSU, ali PSU, sin jabar sa, he jabar ha, hijikeun kudu usaha. Pan bapak teh sok amok, cenah ngaji teh tong sok inung lah, cenah ka bapak we ayeuna mah kalah nyiniran cenah. Nganu politik ngaji jeung inung mah di bapak tahan ku bapak teh. Sok cenah tuturkeun, mim jabar ma, te jabar ta, sin JRC, ya jabar ya, mata sia. Gitu deh. Oh, cek. Nabi Muhammad nampi tugas urang mah cenah teh dipiwarang ku Kangjeng Nabi dan jeung Nabi lagi urang teh tekan tus kenal ternyata Nabi Muhammad punya titipan Kangjeng Nabi dititipkeun. Nabi Muhammad nitipkeun, Nabi Muhammad ngawariskeun siapa ulama para kiai. Ayeuna Nabi Muhammad tos teu aya nu ngawuruk ibu ngaji, nu papatahan budak ayeuna bisa ngaji, budak bisa maca Al-Qur'an. Bukan Nabi Muhammad tapi para kiai pewaris Nabi. Aya di dia Pak Ustad.
Siapa Ustad sana mina? Pak Ustad Dadang. Pak Ustad Eman Dadang berarti asli orang Sunda itunya. Dadang. Dai Jawa mah dodong. Neng kapan ai Sunda jeung Jawa bahasana beda dina sahurup. Sunda makana A, Jawa makana sok geura bareng. Mun di Sunda tata berarti di Jawa mah aya Mang Toto? Mana? Itu keur Toto rolongan meureun. Mun di Sunda AA berarti di Jawa mah mun di Sunda Nana berarti di Jawa mah sok neng tarik awas bekaskan. Mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong. Kapan kotok mah hayam sih cetemnya tidak katak jijik anak kotok mun arek kodok. Mun di Sunda sarjana berarti di Jawa mah Sarajono. Hiji deui awas bekaskeun soran aja awas tong ditahan. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah neng tong ngajerit sia neng. Da yakin dina hate mah aya jangan jawab da kalau ngajerit gitu. Yeuh, ku haji mah tidak perlu cerita, teu butuh ku seserian, butuh ge ku jawaban sok. Di Sunda kuntul di Jawa mah bango neng sini ngajerit kitu. Budak-budak bango neng kapan kuntul jeung bango teh sarua manuk sawah kitu teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad geus teu aya al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Mata punten ce ari kaajengan ka kiai teh da pewaris nabi. Ulah sok karoret atuh bahasa-bahasa mah pangijeng kiai jeung ustad teh sok teh sing alus budi taros assalamualaikum Pak Ustad damang alhamdulillah gaduh beas henteu sarua ibege henteu. Ieu mah mani karoret ka ustad teh. Ibu teu ngemut, ibu ngadidik anak teh hese, ibu ngadidik budak teh sesa, sedangkan solek na anak gumantung kumaha solek indung jeung bapakna. Ibu teu bisa ngadidikna, ajengan nu mapatahan dugikeun ka ustad teh ibu mun hese ibu guru hese usaha. Palas ayeuna katungkul ngawurup mapatahan budak ibu. Satahun sakali mah teu rugi teh bulan Idul Fitri ece bulan Ramadan. Sok ajengan teh beulikeun sarung PHS. Karunya ajengan teh hayu we sarung teh eta deui urut tinu maoteun. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan. Asli cenah teh matak di abdi mah di Pangandaran di Tasik ayeuna seueur kiai jujur. Naon ari emak nyebut juri ka kiai. Man akramal ulama faqad akramani, nu cinta ka ulama sabijung cinta ka nabi, nu cinta ka nabi faqad akramallah sabijung cinta ka Allah. Wa man akramallah dakhala jannah, ibu cinta ka Allah surga jaminan ti Allah. Aja. Tapi saya bangga sama sababna murid di pesantren Al Abror kebanyakan orang kuning. Tapi neng nu keur pesantren, ujang-ujang nu keur di Parondo, ibu-ibuna ieu orang tua bisi di Al Abror kalah budug budak teh. Entong kalah diteangkeun bae, da abdi ge bisa ieu ladang budug heula. Cenah ini mah di pesantren teh budak teh budug sami, Pak Ustad di dieu malah santren kapungkur barudug. Ayeuna mah teu aneh santri teh budug da ustadna ge bu bunga ustadna mah eta ka kiai na tadi nyebut juri ayeuna ka ustad nyebut budug. Astagfirullahaladzim kurang kuneng kudu dina rukiah neng atukeun deh budug ge barorok di mana ya budug barokah. Hai neng na budug teh barokah di dieu mah. Sok atuh nu keur gegetret arana teh ketong diubaran da barokah. Aduh, alura punten itu jemaah teh edan kieu. Abdi mah sieun gara-gara jemaahna edan abdi balik ka bawah GR. Itu abdi disebut gelok. Tahu hanap ge menikat colang ngebelok. Was pokona mah nu nyebut gelok ka abdi rasakeun Pak RT. Ada eta teh warga RT. Sampeurkeun nu nyebut gelok ka abdi kudu cekelan. Cekelan sina ngaos. Entong dicekik bisi maot teh ketempuhan jadi tersangka. Bu,
Ibu, makanan yang kudu bangga orang jadi santri insya Allah. Santri mah pewaris kiai. Subhanul yaum rizalul ghad, santri nuker mondok, budak ibu nuker ngaji di pesantren, satu saat akan jadi ulama, akan jadi kiai. Tong waka amin, cuma ada budak nage can di pesantren keun. Insya Nabi Muhammad di pasian tugas ku Allah salat ngalangkungan para kiai, para ulama aja sok diailingan, aja sok diemutan. Naon sababna? Dunia pana, dunia rusak. Berarti ibu jeung bapak, jangankan ibu jeung bapak. Ingat Nabi Muhammad yang tidak pernah punya dosa, sidik, amanah, tabligh, patona, sifat Nabi Muhammad, jujur, tara bohong, maut, wafat, komo urang jelema loba do. Komo dosa ibu-ibu panggede-gedena dosa kasa sama, betul. Jeung aku keur ngaji mah kasalaki nih. Ibu, Nabi Muhammad ngantunkeun Nabi Muhammad wafat, urang tong kajongjonan di alam dunia pasti orangnya bakal orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semuanya. Apa RT, apa RW, apa lurah, Pak Kiai, wafat atuh ka Kiai macu sing sopan, aya ka Kiai mati. Budak saha atuh ieu teh. Ibu, saya mau bertanya, ibu di dia karuun geus ngarantunkeun anu ngalkeun anu geus lami nu balanghar anu mariskin hirup di alam dunia dibere ayeuna dunia ku Allah mautna di bawah teh duniana. Sok kula sok korek sing loba sedekah jariyah kami salamet di alam bar. Sering mau sholawat ami kenging syafaat. Tong ninggalkeun salat, lakonan salat ami menang roh. Salat nu sae berjamaah Bapak Dimas. Mengpenghir, kompak mengpenghir, sing daek kamaras, sing erakam. Nu maot oge anger geuning akhirna sok dibawa ka makam. Piraku nu paeh digolerkeun di masjid. Dasar ieu mah ngaji jeung pasien riweuh teu nyambung-nyambung. Ibu, di dia sok aya pangaosan rutinan, marhabaan, solawatan, mun belum Jumaah sok aya yasinan, tahlilan, hebat. Orang mah golongan ahlus sunnah wal jamaah pasti sok tahlilan, mun aya nu maraot sok tarahlil, nya ulah nu maraot, piraku harudang deui. Patus eta, nu maraot tarahlil. Aliran sesat begitu teh. Ayo hirup arudud geura. Si Akang mun enaknya hawatis ge banyakangnya bari ududnya. Sok wios lah udud oge da tuh geuning itu Pak Ustad ge ngarokok. Mun ngan ari rokok Ustad mah beda ceuk da aya dalilna. Saur kiai mah bisa ngadalilna teh. Inna min sa'adati rajul, sebagian kebahagiaan laki-laki itu adalah ida calak al-kursi, di mana calik dina kursi. Maka pasorol kopi al aswada sor kopi hidup wal ududa jeung udud. Ngaca naon udud kiai la jaroma lain udud jarum wala bako jeung lain udud bako. Walakin al magnuma tah kiai mah ustad ududna teh magnum. Geuning kunaon kiai tara udud jarum jeung bako annahuma yarisani matak ngawaris al batuka kana batu wa atlal halki jeung kana atel pikoro. Bisaan geuningnya. Geuneng jang nipu ieu. Dari jadi mubalik mah kudu sagala bisa euy. Bahasa Arab oke, bahasa Indonesia insyaallah da eta mah lancar, bahasa Sunda apalagi, bahasa Inggris neng kudu tiasa, bahasa Cina komo. Apal bahasa Cina? Apa tuh? Terang bahasa Cina na isuk-isuk. Can siang. Sok tulis keneng lumayan teh. Payu kana duit geura. Jadi lamun bahasa Cina na isuk-isuk teh can. Lamun rada burang carang-cang tihang. Tukang digawe cangcing ceng tong liar cincang-cang huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Bahasa Cina na mencret. Nah eta mah tong tuang oseng kangkung.
Neng sok neng teh isukan ada teu apal nasib babisi neng beunghar boga tatangga neng geus sukses usaha ka Mekah teu kudu bisa bahasa Arab teu laku bahasa urang ku neng mah ulah sok nyerakeun teh jemaah nu umroh nu haji teh rek balanya korma teu apal bahasa Arab meuli korma uluh da meuni pede atuh urang Sunda mah seh nunjuk kana korma ku soli pengalaman eta teh abdi mah aya jamaah nu kitu nu dicarak umroh ku abdi urang Garut teh beja nama orang kuning dah kaya malik korma nunjuk kana korma ku soli abdi ngahulung naon ka sejenna keur salat ku soli acuh da cenah keun haji cenah penting bahasa Arab we da salat ge bahasa Arab cenah ari geus itu dagang korma mending ngahulung geuning di Indonesia mah ku soli teh korma di lembah meureun kurang Arab da apal bahasa Indonesia saeutik-eutikeun oh meureun maksudna meuli korma gorowok inu dagang korma Indonesia kam kilo aya kilo na eta jamaah meureun ngarti sabaraha kilo gorowok deui rokataini beli korma 2 kilo juga salat subuh was lamun meuli korma 3 kilo salah sarokaatin meureun dijawabna ge Allahu Akbar samenya sing berarti sabahasa deh Allahumma sholli wa sallim wa barik Ibu cek diemutan ku para jengan diemutan ku para kiai pewaris Nabi ibu dipasihan tiuruk ku ilmu agama ku para ulama ibadah kahade istiqomah geus di akhirat mah bakal hanyakal moal aya salat deui moal aya berjamaah deui moal aya ngaji deui di alam barzah bukan tempatnya kita untuk beribadah tapi tempat turun rahmat Allah nu maha murah eling umat eling sing areling aja urang teh negara Indonesia agama is urang kun sing bisa ngajaga 17 rakaat Agustusan wae Nabi Muhammad teh aja di Sinatul Muntaha teh ditah upacaran teu diberikan tugas sholat 17 rakaat lohor 4 asar maghrib isya subuh tapi ibu sok aya hoream kana sholat sok aya tepurun sok aya males pang malesna sholat naon subuh ditambah deui sholat tambah ku sholat lo tambah deui ku sholat jeung sholat mag mata eling-eling umat-umat eling-eling teh bener teh cu lohor pogog asar hampa maghrib tunu isya ibra subuh kaberangan kunaon teh salat gara-gara ti beurang nguruskeun masalah dunia katumpelkeun nu moal dibawa maot da urang dieu nu beunghar anger maot mah moal aya nu dibawa kabeh nu dibawa iwati amal urang dan nu maotna oge urang cu lain soleh nah risi ucu maotna kalah mamawan nu soleh ke soleh maut mawan usaha akhirnya maboga amal gini kubatur giliran maut ditanya ku malaikat bisa ngajawab cek malaikat man rabuka kamu nanya man rabuka kamu bertanya-tanya otak awas jangan sombong dengan imah gedongmu tong balaga dengan duniamu tong ayeuna ngabeda-bedakeun pergaulan karena orang kaya sementara nu beunghar di deuketan anu miskin di jauhan ulah sok ngabeda-bedakeun tong gaul jeung si itu cenah geuleuh tuh tama tukang mabok penting sok tukang shalawat tong gaul jeung si itu cenah tuh si itu mah make tato penting lain tato penting eta teh hapur urut ka duruk beuceuk duka urut ka benter gelap gitu semua di hadapan Allah sama nu ngabedakeun ku Allah mah iwati iman jeung makana kade cari takwa nyukunan perintahan Allah nyingkahan larangan Gusti di antawis perintah Allah adalah sing kompak Dimas berjamaah kami baro mumpung salaki can keur mumpung salaki se jurungkeun sing daek amas salaki aja gering ge sarua wayahna jurungkeun sing daekeun ini ka dokter gering mah nyajik-jik ka ka masjid daek aja ngagotong salaki kitu ka masjid mapai jalan
sok bantuan ke geus teh enak ya perut tapi lapar. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid. Gusti kalemur pani teh keur dilemur teu karasa capena sabab aya pamaksudan naon akan eueuh deui ka masjid mah bade ngalakonan berjamaah salat hayang menang pahala 27 derajat. So ku jurungkeun salaki lamun ayeuna usum hujan da ece teh meunang meuli ti pasar boga payung bikeun ka salaki sina ka masjid make naon sae ece lamun salaki ece hujan di payung ka masjid tuh tuna we di luar payung nama tuna ada teu sae tuh salaki teh moal salat atuh meureun hayang we nyekelan payung di jero masjid. Cok ayah ibu ayah bu ayah pakai Nabi Muhammad ya cek pada wafat naon cek anu dititipkan ku Kangjeng Nabi nu diwasiatkeun teh umat geus nitip salat hanya al cek geus di alam kubur mah poek tah datara salat cek aya di kubur sorangan poek henteu tuh geuning apaleun geus ngalaman mah eta berarti ririwa eta teh. Yung ngeceng ke balik deh ke alam masing-masingnya. Yung nu tadi nanti makam balik deh ke makam. Sing bisa ngecetnya ngajaga panca indra lain Pancasila. Suku lengkahkeun ke masjid, leungeun kepatkeun ke masjid, soca tingalikeun huruf Al-Qur'an di masjid. Lame ibu jeung bapak bacakeun kana huruf Al-Qur'an nu saya di mana? Di masjid. Sok cek. Ya mah lohor di kebon asar can balik maghrib geus tunuh isya geus tibra naudzubillah sangsara di dunia di akhirat oge cilaka dunia ditinggalkeun harta banda dikantunkeun tah ieu madrasah keur dijieun madrasah ieu acan tamat sok nu baroga duit nu baroga kongkorong jarwal parat hanya geus maot sodako kongkorong teu dijual maot ece ti heula kongkorong ku salaki dipake kawin deui. Ya baru dikawin teh balan ece nu sok nyamper senam. Mata abdi mah teu ece sugan gaduh emas ayeuna kongkorong ge teu gaduh. Tadi ge caroge abdi cenah mama cenah bade ngaosnya di Kuneng cenah pasti dibere 10 juta beuting leuwih cek teh. Naon cenah teh meunikat nyebat kitu cenah beulikeun cenah kana geulang ngemut abdi teh. Terang iya budak santri abdi mah ngabangun di pesantren di Cinente terang ngajukeun proposal cek pun bapak haram tong boro-boro proposal abdi mah ka santri ka wali santri tarawantun nyuhunkeun dibere we di arah henteu we tong menta cek pun bapak teh kitu matak tadi salaki beulikeun cenah kana geulang teu hayang tuh ayeuna ge keur meuliean we batu jeung keusik darek ngabangun deui matak mending dibelikeun kana kitu daripada dipake meuli geulang abdi kakarek 3 poe boga geulang anyar ladang ti Kuneng geletuk modar salaki nu atokeun mangi geulang anyar ya kawin deui mas kawinna geulang urang ladang ti Kuneng teh yang teuing ya baru dikawin teh balan nu dina grup WA sesuatu yang tidak nyaman dan menyakitkan matak sodako sing seueur amal jariah budak sing solehah ilmu sing manfaat sabab eta nu bakal ngocor ka ibu tepikeun ka ahe yuk pasantren ini dia ayat teh pasantren di nyampainya di mana tuh Pasir Pari mah Kang Ajar Iskandar eta pasantren putra ibu di dieu aya nu di pasantren salian teh di Al Abror aya putra ibu ayeuna nu masih di SD aya jung atuh teh sina uwi susulan da geus wengi ayeuna teh di abdi mah jam 11 geus baralik acak abdi ge da grup ieu mah areror teh areror asli matak dia mah ku palura jeung ku Pak RW bawa isuk rinpus ka rumah sakit. Aca. Sok sing ngarumasakeun urang gede do. Jaba sok gede hilap. Hitut. Gede hitut. Mata kunaon atuh ayeuna urang ece di dieu. Ieu teh lain ayeuna balas urang ku panitia
maksa da moal aya nu maksa kana ngaji mah kabeh oge maksakeun ece ngan kunaon pangna maksakeun ladang urang gaduh cinta kekuatan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? So, awas ece tong asa-asa jawab. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka Pak RT? Pak RT. Geus lah tong jadi RT deui keureun. Rugi atuh dah. Warga diurus awewe sakilo bak meuni nu bogoheun ka RT hiji ge. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Oh, lamun ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad, salaki ibu bakal cemburu moal. Kan akan cemburu moal. Moal sungguh tidak punya perasaan. Tidak ada kecemburuan seandainya ibu cinta ke Nabi Muhammad. Buktikan ibu balas cinta ke Kangjeng Nabi. Nuju nyangu, nuju gegerok, nuju ayeuna ece ngepel nyeseh. Ibu selalu membaca sholawat. Ibu selalu memuji kalimat Nabi. Saur ibu teh, ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyahuan ku salaki, ibu keur kikituan salaki moal amak ceurik nu aya balas bungah ningali pamajikan cinta ka Nabi Muhammad. Tapi lamun ibu bari mepene budak, oh Muhyiddin, ya Muhyiddin. Kanyahuan ku salaki pejet aja, beheung diceket, awak ditajong, cemburu salaki gara-gara aja manggil Mang Muhyiddin. Ibu, pasti sami cinta kakang Nabi mah abadi. Ibu semakin bertambah usia, mulu dan rajaban tadi eureunna unggal tahun diperingati. Karena apa? Cinta ka Nabi Muhammad. Berarti semakin bertambah cinta ibu dan bapak. Cing ibu, ari kasalaki beki kolot, beki bogoh, beki henteu. Coba jawab. Euceuk kasalaki beki kolot, beki bogoh, beki pusing. Pusing tuh kan. Geus taringalkeun, geus pangusikeun. Baca ayeuna kasalaki bogoh keneh cinta keneh henteu. Tuh, akang dendam kang, sok tong asa-asa. Akang bogoh keneh henteu ka pamajikan. Gitu. RT meuli. Berarti Pak RT sama Bu RT sudah tidak ada cinta. Asli fakta so. Lamun Pak RT masih cinta jeung Bu RT, diukna ge moal pajauh. Moal paangan, tingali nu cinta anyar nikah, neng moal papisah. Hayang deket weh. Lebay malaman pertama mah boro-boro pasea, hayang hitut diplastikan. Hayang ih ditahan. Da balas naon? Cinta. Giliran ayeuna geus teu barogor, sok ece liwat ka hareupeun salaki eueuh pisan kasopanan. Krepet. Eta rek diuk ge brot. Cek salaki teh anjir kenal pot bitu. Sok neng mata kena bobogohan masuk ka lobaina teh beak karep we. Aduh, na motor meuni muntang tipe pereket, gejilig mongosan cek lalaki teh sakit enggak ya enggak. Cenah muntang cing talik beuci laglag. Lah. Lain kitu ieu geus narikah mah komo mawa pamajikan ka gunung jiga mawa ka rungkol. Jalan butut ditarikeun amih ragrag apal. Teu ngaragap pamajikan teh meuni badag atuh Kang. Rek muntang kalau dicarekan ngap sia teh tong kana cangkeun. Kana naon kana behel we. Tingali nasib pamajikan kana jiga teko. Longgan nu katuh kana tak salaki muntang nu kenca kana behel tepikeun ka kieu. Gedebut rag-rag ku bacek salakina cek aing tadi sia tong milu. Karena sudah tidak ada cinta. Berarti cinta manusia sesama manusia tidak lama, tidak abadi. Matak neng tong milih salaki nu kasep dan mulu kasep ge geus kolot maka sapieu sarua. Oce ayeuna tuh Pak RT ningali pamajikan da lain beki geulis, matak malam Jumat ge tara dikeukepan, tara dipelongkeun. Itu salah itu pamajikan atawa kunti. Neng ayeuna payudara ngeur alus susu isukan maneng lain kitu ditoel ge toyang-toyang. Di bawah nang karak kalah juga ceplok na puya. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelap na huntu. Pak RT ge na pakuran itu susu pamajikan teh cenah teh masuk urat atau celok boang. Berubah. Tapi cinta ka Nabi jangan sampai kita berubah. Abadi sampai akhir hayat nanti. Beda jeung cinta ka salaki, beda jeung cinta ka istri. Itu yakin tidak akan abadi. Dan cinta ka jalmi masuk keuna ku seet lain setan aja.
Nah ari si eta cinta di dahar setan. Ibu, ibu, sok ka ibu cinta Nabi Muhammad geus sami ka umatna abadi. Bahkan Nabi Muhammad ngemut-ngemut ka urang tetap ummati nitip umat as-salat nitip salat. Komo di dia yeuh lolobana awewe Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun an-nisa nitip awewe teu nitipkeun lalaki. Da lalaki mah kudu wae. Anger we awe nu sok capek gau. Oh, atuh da geura diimah ge nu gegerok awewe nu ngepel. Sing kompak nu nyanguk. Nu istrika. Nu ngasuh budak. Budak ceriknya di aisna ku samping. Nya ku awewe teu hade inung dibelitkeun kana punuk. Sok Pak RT pate sing karunya ku RT komo lamun keur hamil komo geus ngajuru komo geus boga budak koropa. Awewe beki ripuh. Keur hamil beuteung beki ngagedean hese leumpang keneng. Sare nang kuban kalah jiga odong-odong juju lautan. Kabadung sukuna ku salaki muter jiga gangsing pamajikan teh. Tuh nasib awewe mata Nabi Muhammad an-nisa nitip awewe teu nitipkeun arijal teu nitipkeun lalaki. Mata Bapak jangan sampai menyakiti hati seorang istri. Ketika hati istri Bapak tersakiti menangis karena nyeri hati ku salaki, bidadari di surga ikut menangis. Tepuk tangan untuk awewe. Malikir mata salah kita sing naik usah tengusuk wae ya mah tengusuk ngadu ngadu domba ngadu hayam sare udud gaple lah salah kitu mah mending paeh we paeh kedul. Kunaon acan Nabi Muhammad selalu membanggakan istrina bojona karena emut Nabi Muhammad bahwa wanita oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati bukan dari tulang kaki, berarti wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Yes. Tasok keprok para korban. Di dia malah loba korban. Tuh para tersangka nama kieu. Oh, kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang pundak, Pak? Emut, Pak. Yang sudah menjadi suami, itu bojo Bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Sabab nu kudu usah malalak. Oh, setuju teu? Karunya ieu mah pamajikan teh hayu we ceuri ku ngapoe. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu. Kunaon bi? Iyo mejikom ditajong usaha laki kunaon asak sanggup poho tadi colokon ulah kalah amek kan justru akan teh kudu surti bahwa pagawean awet teh lain yang ngumpul sok cegugah bobo ribut leuweun teh nya ceuk pel bistrika betul bari nyamuk teh bari gagero teh teh bari nunguan seuneu bisi katutungan keur beulem-beuleman bahkan ayeuna salaki mah kalah amek kalaparan sayur kasinan bising seringan kulehokna nyeri hati Pak Nabi Muhammad matara kitu manggil naga ya Humairo wahai bunga mawarku wahai bidadariku wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan pernah ku salaki ibu disebut kitu moal gak salaki ge mikir nya tukang ka kebon nya suku jebrad nya roromeheun nya awak hideung ya Humairo wahai bunga jawer kotoku neng ka mamah ge manggil teh sing sopan jeung janten murang kali anu soleha mama widi bade sakola assalamualaikum suntangan assalamualaikum pak ieu maka inung teh meuni gaul teu puguh pisan kasopanan nyokap ka bapana bokap torojo eta uwana wakap Baca sing saya ke salaki, akang sing saya ke bojo, manggil teh nu mesra nu manja. Bade ke mana mama? Bade ke pasar. Papa mau kemana? Mau ke kantor gaya naik Pajero. Jadi panggilan teh akurkeun jeung saldo. Ya, papi mau kemana? Macul nih. Emang mami mau kemana? Ngalet tutut nih. Nah kita namanya yang setel-setel. Ari Pak Kiai mah pausan pantas da gaduh ilmu abi ya umi. Aya deui bunda. Tah berarti salakina teh panda.
titip baca budak sing sarole solek na indung solek na budak pasti ibu tong nyalahkeun ayeuna ka ajengan tong nyalahkeun ka ustad seandainya putra ibu tidak soleh tong nyalahkeun ka kiai lamun budak ibu teu bisa ngaji naon sababna gumantung ka indung jeung bapak 100% kewajiban mendidik ka anak bukan kiai bukan ulama tapi indung jeung bapak maka budak hoyong soleh heula indung jeung bapana mudah-mudahan barudak nu di dieu nu sok ngaos di madrasah masjid naon ieu namina Ikhwatus Sifa tapi wal aya teh di dieu aya ibarat mana neng masjid Hikmatus Sifa mohon tanda teu katingali atuh da poe Hikmatus Sifa bari sok ieu abdi mari ceramah can tuang teh sok balelol ibu uih ngaos budak hareeng henteu ka masjid sok we ku ibu pepene mari mau sholawat jangan membingungkan anak bisi anak isukan geus dewasa ngabingungkeun ka indung jeung bapakna engke giliran anak ngabingungkeun di polototan siapa ngabingungkeun ka polot teh teu sadar ibu sok ngabingungkeun ka budak melongkeun budak teh bari ditimbang di ayun amin teh lain ku sholawat lain ku bacaan Al-Qur'an balas bungah boga budak geulis cik geulis cik kacep anak saha anak caha ieu nya budak ge bingung atuh nyari kuring anak saha ku indungna teh di aku kuring bijil tina liang Bandung kitu anak saha ieu da budak teh lamun bisa ngajawab anak sia bingung teh anak teh giliran anak molotot menisok di polototan iku bapana teh sing sopan cenah ka indung bapak teh tong sok molototan teu sadar ibu keur budak kok budak teh di polototan hari molototan budak memangangan ku bahasa nu sae la ilaha illallah la ilaha illallah ieu maka budak teh ping 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 pong 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 ibu muka samping ku babarek di rongkong berdoa tuh budak lagi mau benar ke sekolah cok makanan itu bu awil ajakum hubbillah sina cinta ka Allah hubbi nabikum sina cinta ka nabi hubbil Quran anak sina tiasa maos Al-Qur'an ibu di Garut masih ada budak terus dia sama Al-Qur'an sholawat getol dibacana sholat tara tinggalan ibu sakarat mual ayeuna hariwang bakal diriung ku anak anu saroleh ditalkinan dibacakeun Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in Arab tungtung wungkul qadir anak talkinan ngecek la ilaha illallah teu hariwang ibu keur sakarat aya nu talkinan budak la ilaha illallah dituturkeun ku bapa nu keur sakarat bapa ninggalkeun dunia bangsa da boga budak saroleh teteh mamana Mang Opan kadu putra sabariji atuh genep 7 dikantunkeun pupus atuh hariwang budakna balager aya nu malas santren bahkan putra nu pangageungna nikah ka santri ka ustad kersana ka ustadna Herman tak kudu kitu jadi teu hariwang cenah urang mah sakit hati ditinggalkeun ku salaki tong nampik kana nasib ti Gusti da boro-boro batur cenah nabi ge wafat urang oge komo nu loba dosa bakal maut matak sing emut dunia bukan tempat bahagia tapi tempat untuk ibadah da urang bakal balik deui ka alam asal ka mana ka alam akhirat lain bakal di dunia salilana geus di alam barjah urang ngan ukur aya di tungkeban jero taneuh luhureun taneuh hanapeun taneuh gigireun taneuh balik deui ka asal ibu ku Allah diciptakeun tina taneuh asalna mata kula salah engke ge urang teh bakal balik ka imah urang mangke maka imah da hirup keneh jang naon atuh imah gede ari balik ka hareng ngaliang emang gece jangkrik atawa rinyuh kitu ieu Allahumma sholli wa sallim wa barik sok neng sing saroleh sadayananya umat sholat hasil Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana laksanakeun yuk tuturkeun aturan Kangjeng Nabi tuturkeun kumaha ayeuna sejarah Mi'raj Nabi ti masjid ka masjid diberjalankeun ku Gusti berarti akang jeung ibu bapak jeung ibi sholat teh tong di imah tapi di mas berjamaah kitu sakitulah nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana tong wakat sengkat kiai bade ngadoa tuh geuning jurig mah geus ngajungjungkeun bujur ibu
Oknya kade urang ngadoang heula engke ku Bapak Kiai setempat dipimpin ku Pak Ustad aya di dieu dipimpin mudah-mudahan pangaosan urang sing barokah ibu angkat ibu Mika dieu sing dihapunten dosa uih ti dieu mudah-mudahan urang sing kenging ilmu anu manfaat abdi bade teras ngabujeng deui istirahat karasantos 3 dinten abdi teh jadwal Garut angkat ti rorompok dinten Jumat ka Bandung 3 dinten 2 dinten di Bandung jadwal Subang Karawang ka dieu saningoneun abdi teu wangsul insyaallah terakhir kaping 25 abdi neme wangsul kitu ge sahari di bumi mah tanggal 27 berangkat deui bagian jadwal perbantenan per Sukabumi Cianjuran 18 dinten abdi teu wangsul doa disadayana mudah-mudahan sehat alasan pun Bapak terus amanat ayeuna geus beres ngabangun sibian aula terus beres abdi kamari ngagaluh duit anu saeutik hoyong ngadamel kanggo bangunan sakola murang kali janten kimah anu sarakola ti dieu geuning aya nu SD aya nu SMP mudah-mudahan Allah ngabulkeun Allah ngaijabah ngagampilkeun engke mah tong kaluar SD teh abdi hoyong ngadamel SD di lokasi pasantren MI mudah-mudahan aya milik rezekina doa disadayana warga-wargi wabil khusus ka wali santri anu mondok di pesantren Al Abror oge ka para alumni ngemutan kaping 18 Februari dinten Mingon bade diayakeun reuni alumni di pesantren Al Abror janten wali santri anu masih keneh murang kalihna di Al Abror wali santri anu putrana kantos mondok di Al Abror sareng putrana apalagi sadayana alumni pesantren Al Abror nu aya di Garut khusus aya di Lemur Kuning Cikanan Cikajang Parohan kalitu ka mana deui Cibuluh diantos dina kaping 18 Februari dinten Minggon bade diayakeun reuni pondok pesantren Al Abror sabada acara pencoblosan ibu bade nyoblos ka mana si bapak bingung komo geus kolot malah riweuh-riweuh mah coblos we nini nu aya di imah ibu abdi doakeun deui sing jadi presiden abdi jadi presiden RT rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan gitu inti ecek tong emutkeun naon urang mah ngadua ka Allah teh gaduh hoyong pemimpin teh anu jujurnya cenah anu nyaah ka masyarakat anu nyaah ka warga sadayana mudah-mudahan kuning seueurna nu masantren ti kuning ieu kuning sing barokah ibu di dieu ulama umaro bersatu palurahna aya mudah-mudahan kuning sing langkung maju atur nuhun ka palurah atur nuhun ka Pak RT Pak RW wabil khusus ka panitia ka para kiai ka para ulama mudah-mudahan sadayana ku Allah hakikatna dikumpulkan ayeuna urang kuning sing dikumpulkeun sadayana dugikeun ka surga sakitu nu kapihatur Cipeujeuh Jalan Cieurik Malikupati Abonan Pupujeuh Pamimarulih ulang upat kawanan hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.